Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katunda waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka bantuan bersihan ngaran kami. Bersihan yeuh. Cek sanaya mandi geus teu sabar. Marasihan kakasihan teh meureun hartina ngadedetkeun anak cilangannya. Nya meureun resikona eta mah. Pan aya beja. Anu geus maot mah ulah dirorojok kagorenganna alin ceki maskara tah upami teu lepatna parantos dugi kadinya kumaha telasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu di omongan kitu sanaya ngahuleng danya deui pikeun nulungan manehna teh kudu bari nya campa anu geus maot piraku deui sanaya ngahuleng memang kaharti pisan ku manehna saupama Ki Maskara nyarita kitu. Bener pisan lamun Ki Maskara kudu nerangkeun kajadian anu sabenerna meureun pastina oge kudu nyaritakeun kagorengan anakna sorangan nyatana Sunjaya. Sanaya bingung kumaha ngakalanana. Kumaha bae oge Ki Maskara teh boga kepentingan sorangan. Manehna teh geus diaku ku satatar priangan salaku pamimpin rakyat anu paeh poso bajuang nanyurkeun bebeneran jeung ngalawan kasarakahan. Atuh Sunjaya nu jadi anakna kapan ku sararea geus kaaku salaku pajuang anu gugur dina ngalawan musuh. Ngaranna seungit ka angin-angin kajojo kajana pria malah dilanggengkeun dina sawatara carita pantun eta ngaran Sunjaya teh. Ari pek ayeuna make kudu ditemongkeun kajadian anu sabenerna. Tur anu kacida patukang tongongna jeung beja-beja anu tepi ka masyarakat. Meureun kumaha teuing ngagejretna ngaran Ki Maskara. Atuh sanaya nepi ka ngageurentes dina hadena. Lamun kitu pandena eces meureun Ki Maskara teh bakal leuwih mikiranan kapentingan manehna tibatan ngurus batur. Sanajan Ki Maskara geus bisa ngajudi yen aing teu boga dosa, tapi manehna moal bisa mantuan aing. Sabab lamun mersihan ngaran aing meureun kudu mindahkeun kokotor ka anakna sorangan. Hecek sanaya dina jero hadena. Saenggeus mikir sarupa kitu. Sanaya mah ukur bisa gogodeg. Malah cek hatena deui, hirup manusia teh memang peuheur. Pikeun mindingan kagorengan, kapaksa kudu dipigawe ku kagorengan deui. Cek hatena sanaya mangkarunyakeun kana nasib Ki Maskara. Ari geus mikir kitu ngan belenyeh deui manehna teh seuri sorangan. Bet ku aneh atuh sanaya teh kolu mangkurunya. Sanaya teh kolu mangkarunyakeun kana nasib Ki Maskara anu cek manehna mah goreng. Padahal kapan anu nasibna goreng mah nya manehna pisan.
meureun dina nas-nasna palebah dieu mah ajen inajen jalan pikiran manusia teh gumantung ka palebah mana mireungeuna. Dari sanaya mah geus biasa leuwih mikirana nasib batur tibata nasib dirina sorangan nu matak ngarasa karunya kaki maskara oge da kumanehna mah kapikir ari hate-hatena mah Ki Maskara teh cenah pasti keur nandangan kabingung batina mah keur sangsara ku hayang ngajaga ngaran anu hade kolu eta mindingan kagorengan anu nyampak di sabudeureunana. Sanaya nyarita deui dina hatena. Tang tu ari batin-batinna mah ngarasa tugeuna ngarasa wirang jeung kasiksa. Ceuk sanaya deui dina hatena. Ari basa ningali sanaya ngadon ngabelenyeh sorangan. Ki Maskarana mah anggur heraneun. Aya naon sia mah ge seuri sorangan. Ah nah make teu seuri sagala. Da cek kami mah kahirupan naon bae oge kudu dipapageun ku seuri. Nya jang manjang-manjangkeun umur we atuh lamun hirup di sanghareupan ku kasedih meureun kami moal bisa nyobadanan ka hayang pangeran ari ponok umur mah bener. Nah kumaha kitu ka hayang pangeran teh? Kami ge anyar dibere pangaweruh ku Hayang Haji Pagerjaya. Yen cenah manusia teh diutus ku pangeran pikeun ngeusian dunya. Tuh, lamun kami pondok umur ku sabab loba teuing nandangan kabingung, meureun kami teh geus hianat ka pangeran. Geus kumawani baha kana parentah pangeran nya, kitu nya. Lamun aing isuk bagedo bae. Nah eta boga hardi geus baha kana ka hayang pangerannya. Is, henteu kitu ari paehna alatan geus dipastikeun kudu pondok umur mah. Anu ulah sote ngahaja ngariripuh maneh supaya pondok umur. Contona jalma maehan maneh alatan ngarasa teu sanggup neruskeun lalampahan di dunya. Manehna pasti bakal didakwa di akhirat. Kami ge meureun lamun gawena ukur bingung jeung bingung atawa ngarasula dumeh dibere cocoba heug paeh alatan nyeri batin nya bakal didakwa. Da tugasna manusia mah lain kudu ngarasakeun kanyeri tapi kudu bisa ngungkulan kanyeri. Atuh leuwihna teh kitu mun geus bisa ngungkulan kanyeri anu aya di diri pribadi meureun kudu sanggup ngumbaran kanyeri batur. Kitu tah cek Hayang Haji oge. Omong sanaya panjang lebar. Mun aing kalah ka nyeri batur. Heuh, lain aya kadua ngababaraha teh batur kumaha tah? Loh sia henteu. Atunya meureun loh saari ngahaja-haja nganyeri hate batur mah. Saraya, aya naon Ki Maskara? Ari sia nyeri hate teu. Ku bolah aing heuh. Ceuk Ki Maskara rada asa-asa nanya na. Nah sia anggur seuri. Sanyana. Anu kudu bisa ngarasakeunana mah Ki Maskara sorangan. Montong nanya ka kami. Teu bungu sia mah. Kapan sia anu ngarasakeunana oge lain? Kudu cek Andika. Sabab gede leutikna kasangsara jalma teh ukuranana bisa rupa-rupa. Gumantung ka anu ngukurna. Kasangsara kami bisa jadi lebih berat ceuk anu kasangsarana sahanapeun kami. Tapi oge bisa disebutkeun enteng ceuk anu boga kasangsara leuwih ti kami. Tak sebab kitu lamun Ki Maskara tumanya nepi ka mana ka nyeri kami nya mending paluruh wae ku sorangan. Ulah ceuk kami. Nah bisa gitu. Nya bisa bae. Kumaha bisa dulu? Carana cobaan balikeun. Kumaha lamun nasib kami teh kaalaman ku Andika. Cing. Genah teu dituding maling tapi teu maling.
dituding jahat tapi teu jahat, dituding maehan tapi teu maehan, dituding ngagadabah kehormatan awewe tapi teu ngagadabah cing. Mun Ki Maskara anu dikitu-kitu ku batur genah teu? Nya teu genah atuh. Aing mah ngamukna oge bisa ngancurkeun dunya adalah. Tuh, sia mah kalaka seuri sia. Omong Ki Maskara asa dilelece. Henteu di komentaran. Sanaya mau ukur seuri we. Teu di komen, teu di like. Gitunya seuri. Sanggeus kitu sanaya cengkat siga-siga arek init. Rek ka mana ari sia? Rek ka mana? Nya atuh rek bajuang. Bajuang nanyeurkeun kapentingan pribadi oge bajuang nanyeurkeun kapentingan umum. Tuh, sia mah kapentingan pribadi diheulakeun deuleu. Eta mah geus pasipatan manusia. Samemeh mentingkeun batur teh, pentingkeun heula diri urang sorangan. Anu ulah teh babandinganana, mun kapentingan urang butuhna ukur hiji nya hiji we. Mun urang boga tanaga bisa ngahontal 10, meureun 8 bikeun keur umum. Sabab mun itunganana dibalikeun nya sarakah ngaranna. Lamun dina ngamangpaatkeun hasil perjuangan 8 keur urang, hiji keur umum, ulah kumaha wani ngaku jadi pajuang. Maling eta mah ngaranna. Nyata maling hak umum tapi pura-pura jadi pajuang anu bebela karena kepentingan umum. Nah, aya gitu. Mangkelukna anu samodel gitu. Anu model anu kayak gituan. Geus kapanggih we ku kami mah. Di Kacutakan Tangerang kami mah neuleu Cutak Tangerang gawena teh basilat. Pura-pura bebela ka rakyat. Padahal keuntunganana tina gawe mah keur manehna we da. Rakyat mah dibere peperetna. Pon kitu deui tua kampung Bantar Jati Girang. Paeh poso hayang boga lahan tanah salaga-lagana. Hari pokna mah kapan keur kepentingan rakyat. Tapi dina prakna mah heueuh kitu we. Rakyat mah ukur jadi kuli. Mau diseseup kesangna. Tapi ari ngaku nama cenah manehna teh geus bela ka rakyat. Da geus mere pagawean kitu tah. Sabel kami mah. Sabel kana kitu teh. Ceuk sanaya geus rek ngajengkat deui. Beuh. Mangganing di mana-mana euy. Anu kitu teh. Aing bulan tukang kakara di Tanjung Pura. Sarua we di ditu oge garituk tuan tanah. Gawena teh nyeusupan kesang patani. Tapi kasabalarana teh cek si tuan tanah mah cenah keur nang dayungan kahirupan patani. Sabab mun patani teu digawe dina lahan tanah bogana tuan tanah, cenah moal bisa hirup. Nya eta puguh ge sok dibulak-balik. Sok dibulak-balik. Padahal anu sanya nama lain patani nurut hirup ka tuan tanah. Tapi tuan tanah anu nurut hirup ka patani. Patani mah eueuh tuan tanah bisa hirup da boga keahlian. Tapi ari tuan tanah moal bisa hirup tanpa patani. Kope leg-leg tanah anu ublug-ablag teh. Cik rek kumaha tah? Ceuk sanaya. Ngadenge kitu. Giliran Ki Maskara anu ngabalenyeh seuri. Sia mah pinter ngomong euy. Dasar tukang ngadongeng. Pinter ngomong sia mah. Ceuk Ki Maskara. Tapi balik deui kana caritaan sia. Majar rek bajuang heula keur kapentingan sorangan. Nah, naon eta teh? Nah, sia teh rek mimiti jadi tuan tanah kitu. Ceuk Ki Maskara deui. Ari batur sacarita perkara makihkeun kapentingan pribadi teh. Montong ditafsirkeun soal keuntungan dunia barana.
Kapan kami teh loba urusan dina mersihan ngaran sorangan. Satungtung ngaran tacan bersih, satungtung eta moal jejem dina milu karena perjuangan keur kepentingan umum. Kami ayeuna jadi era yang gabung kana pasukan pajuang anu dipimpin ku Eyang Jampang atawa Kanjeng Haji Prawatasari teh. Sabab ku kajadian tadi sarerea jadi milu nuding yen kami teh jalma jahat. Lamun sarerea geus nuding kitu, meureun kami teh moal kaagehan bajuang. Mamatak kudu majuangkeun kepentingan diri pribadi heula, nyaeta narekahan meresihan ngaran sorangan. Ceuk sanaya. Ngadenge sanaya nyarita kitu. Kimaskara asa kaeraan. Da meureun kumaha bae manehna teh boga kunci utama. Yen ngaran hade sanaya teh aya dina leungin manehna. Sanaya oge bisa ngajudi kana jalan pikiran Kimaskara kitu teh. Atuh ku kituna manehna neuteub seukeut kana panon Kimaskara. Ngan ku sabab Kimaskara mah ukur cicing bae. Pamustunganana sanaya mah ukur ngagelenyu seuri. Adi geus kitu mengan biur bae lumpat. Malah ceger entes hatena sanaya keun bae antep. Sabab aing mah tetep ngajudi yen hate Kimaskara teh keur sabil. Suku manehna teh nincak dina dua parahu. Nu hiji hayang nanyirkeun bebeneran, tapi nu hiji deui hayang nutupan bibirang. Tek teh teuing eta mah. Reka mana nu dipilih ku manehna. Ceuk hate sanaya bari terus mangpret lumpat. Mitra kaum dangu, ari lumpatna teh ngadon balik deui ka Poncelot Gunung Goyang. Anu kumanehna rek ditepungan teh lian iwalti Eyang Haji Pagerjaya. Manehna ngarasa sabenerna Eyang Haji Pagerjaya mah jalma anu geus waspada. Malah mah siga anu geus weruh sadurung winara. Buktina sakumaha batur nuding teu uni ka manehna, tapi ari Eyang Haji mah henteu riuk-riuk ka pangaruhan. Sanaya ngahaja hayang nepungan Eyang Haji Pagerjaya teh ku sabab masih keneh loba caritakeun anu hayang ditepikeun bari rerencepan ngagunakeun ilmu kapas ngapung anu digabungkeun ilmu napak sancang. Manehna ajreng-ajrengan lumpat dina pucuk-pucuk tatangkalan gede. Mitra kaum dangu, beuki dieu teh pangabisa sanaya kalah ka beuki rohaka bae. Kulobana ngalaman nasib anu peuheur minangka panglumpatan batin teh manehna mah sok resep nyuprih ilmu kadigjayaan pamere guruna. Kumanehna mah henteu boleh dilatih, sanajan geus apal oge terus we disuprih kalan-kalan diropea deui atawa ditambahan deui. Nepikeun ka pamustunganana ngajangelek jadi gaya anu sejen jeung anyar. Kawas ayeuna kapan basa ku guruna mah sanaya teh ukur dibere ilmu kapas ngapung jeung napak sancang. Duanana teh beda jeung napsi-napsi. Ari kapas ngapung mah jang ngentengkeun awak di mana ngajleng kana tempat anu luhur. Ari napak sancang mah pikeun lumpat dina luhureun beungeut cai. Tapi ku percekana sanaya eta ilmu anu dua teh digabungkeun diropea deui atuh hasilna hebat pisan. Manehna make bisa lumpat tarik dina pucuk-pucuk tangkal anu gede. Tur henteu kungsi lila oge
geus anyog kana suhunan padepokan anu biasa dicicingan ku Eyang Haji Pagerjaya. Tapi kakara oge clek ti hanap geus kadenge anu ngageroan lalaunan jeung anca. Tapi eces sanaya reuas jeung era eta teh soanten Eyang Haji Pagerjaya. Ieu ukur netelakeun yen pangabisa Eyang Haji Pagerjaya teh susah diukur sakumaha luhurna. Padahal sanaya teh gerakanana mani rintih pisan, leuwih rintih tibatan gerakan ucing atawa leuwih rintih tina gerakan kapas anu murag ku hampang-hampangna. Tapi kanyataanana Eyang Haji Pagerjaya mah geus uningain. Lain bae tos nguping kana gerakanana, tapi oge bari jeung tos uninga saha anu datang ka eta tempat. Sanaya ngajeleng turun teu asa-asa asup ka jero, manehna teu ngarasa ringlang. Mana ku Eyang Haji langsung dianggir oge, meureun di jero teh eueuh sasaha. Bus sanaya ka jero, kasampak Eyang Haji nuju di patengahan, calik ajeg dina amparan kulit me, dina pananganana aya tasbih. Meureun Eyang Haji teh nuju zikir. Kusanaya didagoan salila-lila, sabab lambai Eyang Haji Pagerjaya nuju ngunyem maca kalimah-kalimah suci. Kacaangan ku damar anu riem-riem anu dijieun tina minyak kaliki. Wujud Eyang Haji Pagerjaya teh munguh pikaserabeun. Katemongna murub mubyar siga katojo ku cahaya aheng. Padahal mah eces. Anu nyaangan teh saukur cahaya seuneu tina minyak kaliki. Ari geus lila nungguan mah kusanaya kabireungeuh Eyang Haji teh ngawitan neuteup ka manehna. Kumaha bejana sanaya? Saur Eyang Haji. Tapi sakapeung bari ngunyem maca ayat suci. Sumun kusim abdi bade diantep heula pun Rodiah anu kabur kalunta-lunta dumeh heula kasim abdi. Moal waka dipasihan penjelasan. Jalmi anu nuju ngabudalakeun amarahna moal tiasa diajak nyarios jejem manawi. Ceuk sanaya Eyang Haji Pagerjaya mah ukur dehem namung sanaos kitu. Cim abdi bakal teras milarian tarekah supados bebeneran teh tiasa unggul jeung tiasa nyieunkeun kajahatan. Ceuk sanaya deui. Pikeun kadua kalina Eyang Haji Pagerjaya ukur nemalan ku dehem. Ngan sanggeus sadalila antarana Eyang Haji Pagerjaya ngawitan nyarios. Oh, bebeneran. Jeung kajahatan teh kapisahna ukur sakulit bawang geus. Deukeut tapi jauh. Jauh tapi deket. Misah tapi ngahiji. Ngahiji tapi misah. Henteu bisa tepung bae teh alatan patukang tongong teh. Lamun sia diuk silih sarane anjung batur tongong teh pantel. Tapi sia moal bisa pamprok beungeut. Kana tangtus moal tiasa ngahijinya yang. Lamun geus ngahijinya geus moal aya deui anu disebut bebeneran jeung kajahatan euy. Kajahatan jeung bebeneran teh moal bisa ngahiji jeung kajahatan teh deui moal bisa leungit. Geuning bet kitu aya. Lah eta mah atuh geus jadi hukum papasangan di dunya. Aya hideung, aya bodas, aya alus, aya goreng, aya awewe, aya lalaki, aya bener, aya salah jeung heueuh nya aya kahadean, aya kagorengan. Sia tadi manis omong lewat saking.
magerek nyuhkeun kajahatan. Kajahatan mah moal bisa dielehkeun ku bebeneran. Sabab lamun bener kitu, hartina hukum papasangan teh geus moal aya atuh. Lamun kagorengan geus eueuh, nyatang tuh kahadian ge bakal eueuh. Moal aya nu disebut alus mun eueuh anu goreng. Moal aya nu disebut bebeneran mun geus eueuh kajahatan mah. Kajahatan yang bebeneran teh yo minangkana mah sobat dalit deuleu eta teh. Itu hirup, ieu ge hirup, itu paeh, ieu ge paeh. Duana bakal sadia silih tuturkeun. Upami kitu nah si abdi teh kedah ngantep duana nasina hirup di dunia yang Lain kitu pibasaeunana. Tapi anu penting mah urang teh kudu boga tareka. Dina ngajauhan bolah-bolah jahat, sia montong rek juga lah. Ngabasmi kajahatan, da kajahatan moal leungit moal. Anu leuwih penting teh eta nyaeta sia kudu bisa meuseuh diri, maperamarah, malah ulah milambah kajahatan. Nu dimaksud teh malar ulah milambah kajahatan. Sia anu kudu maperdiri ngajaga wiwaha ajen manusia teh sia. Ari anu dimaksud sia teh meureun tangtuna oge lain ukur kasih sanaya atawa lain ukur kasih pager jaya bae. Tapi oge kasakumna manusia anu ngasihan dunya. Kumaha kaharti Doris sanaya. tapi dodama eyang tapi dodama pangapunten rehna dugi ka deungeut ieu si abdi teh ngan bodoh jeung bodoh bae. Temal sanaya beuki ngarasa serab ka Eyang Haji Pagerjaya Atuh saeulaanan jembe ngan sageus kitu Eyang Haji Pagerjaya tumaros tur mata kaget kanu ditanya. Sia rek cacarita ngeunaan nyisunyanya. Cingpok rek nyarita naon? sajongjongan mah sanaya teh ukur molohok mata simeut. Heran liwat saking dumeh Eyang Haji tiasa nebak eusi hatena. henteu pinodama eyang sim abdi teh dugi ka ayeuna teu waleh bingung ku paripolah nyisunia. Padahal kapungkur mah da henteu kitu. Ceuk sanaya bari daradat bae nerangkeun kanyahona perkara nyisunia. Sanaya boga pangira yen nyisunia teh jiwana geus kaimpungan ku lalemutan Nyimas Layang Kinggin. Nyaeta putri tedak karaton Pakuan Pajajaran. Tapi anu kabeneran boga pola nyaliwang. Nah ieu teh leres kitu eyang. Sim abdi nyuhunkeun ka manangna. Ceuk Sanaya Eyang Haji Pagerjaya mah ukur gumujeng ngadenge sanaya nyarita kitu teh. Ceuk saha eta teh sanaya? Seueur ari anu cacarios mah. Namun salah sawios di antarana teh nyaeta lelemutan Sinatria Pajajaran. Anu katelahna Ki Ginggi eyang. tema sanaya kitu nate bari darada deui nerangkeun pangalamanana. Yen ku guruna manehna teh dibere jangjawokan paragi ngemat bangsa lelemut anu katelahna nyaeta ilmu Aki Santa Nini Santi. Saur Ki Guru harita saupamanya hareupan marabahaya anu susah kaungkulan hade baca bae jangjawokan Aki Santa Nini Santi. Eta marabahaya teh tinang tu bakal kaungkulan. Tah
kantos 2 kali ku si Mabdi dibaca eta jangjawokan teh. Tetela anu ngajait nasib si Mabdi teh nyaeta lelemutan Ki Ginggi. Dina sakali waktos Ki Ginggi teh nerangkeun pasualan-pasualan dina zaman Pakuan Pajajaran anu kacacanak dugi ka zaman ayeuna. Saurna, Nyimas Layang Kingkin teh putri tedak karaton anu teu weleh panasaran bae. Sok sanaos ayeuna hirupna tos lain-lainna deui. Tapi cenah anger bae ari makieukeun pakarepan dina hoyong ngawasa dunya mah teu leungit-leungit. Nyimas Layang Kingkin anu nyarumah ka Nyi Sunia teh dibaturan ku lelemutna Ki Banaspati anu nyarumah ka Ki Jurangrum. Saur Ki Ginggi, eta nu duaan teh cenah simbulna kajahatan. Duanana teh lir munding rarakitan, lir kuda papasangan. Lamun maranehna bisa ngawasa dunya deui, tanduane dunya teh bakal dikawasa ku kajahatan. Kitu sauna teh Eyang. Ceuk sanaya panjang lebar. Eyang Haji Pagerjaya gumujeng raos naker. Siga-siga omongan sanaya teh kacida pikalucueunana. Mane ku alalane omongan siapa? Sanaya. Saur Eyang Haji masih kene gumujeng. Diajak cacarita mah gawena ukur ngeluk tunggul. Garayo dengekeun kapercayaan anu ku aing dipiboga jeung anu ayeuna dicekel page. Saur Eyang Haji Pagerjaya. Sanaya ngaret heula neuteub rarai Eyang Haji. Ceuk kapercayaan aing sakur jalma anu paeh pegat amal-amalna di dunya. Bener orang teh kudu percaya karena hal-hal gaib. Tapi orang teh teu boga hubungan anu langsung sababna geus kahalangan ku lalangse. Nya anu disebut beda alam teh. Jalma anu geus bae teh nyaeta roh ninggalkeun raga. Raga dipikeun di dunya. Tapi ari roh mah init ke alam sejen. Disebutna teh alam barjah. Eta teh patempatan saheulaanan. Samemeh manusia dihudangkeun deui pikeun ditalek sagala amal perbuatanana waktu kumelenang di dunya. Alam saheulaanan teh tempatna beda-beda eta teh. Gumantung kana tingkatan ajen inajen roh. Ari ajen inajen roh ditangtukeunana teh ku amal-amalan urang kene. Cek ukuran urang mah aya roh nu dibere tempat anu mulia. Tapi sabalikna aya roh anu diberi tempat anu pisang saraeun. Ngan anu eces maranehna teh geus eueuh hubungan jeung urang. Geus teu bisa init-initan. Da nyaeta dicicingkeun di hiji alam teh. Namun buktos nama rohna Nyimas Layang Kingkin teh make tiasa ngusik-ngusik ka tengtreman manusia anu masih keneh kumelendang Eyang. Ceuk sanaya teu karasa nyempad sabab panasaran teh. Cek saha nu nyurupkan aku Hagar Banyi Sunia teh rohna Nyimas Layang Kingkin. Bisa teh sia ngabuktikeun yen eta teh nya rohna Nyimas Layang Kingkin sanaya. Teu tiasa dingabuktoskeun ku nyalira mah. Da eta sadayana teh sakadar saur batur deui kalebet saur kekecapan rohna Nyimas Layang Kingkin ngalangkungan waruga Nyi Sunia. Nya paling ukur gitu.
Sabab siya lawih na di eda mah, urang di mga bisa yakin, da urang na oke itu apa. Masih mana nang aku sa oke, urang mamuanya ho bener. Kitu saur Eyang Haji. Dina cumarita anak kalintang daria anak. Sanaya ukur ngahulang deui wae. Mitra kaum dangu dicaritaan kitu sanaya mah ngadon ngahuleng. Jantan numutkeun pamenak Eyang Haji mah anu ngaraga sukma ka Nyi Sunia teh ta cantang tos arwahna Nyi Mas Salayang kingkinnya. Kami teh nyarita gitu ente. Tapi lamun nuturkeun kapercayaan. Roh manusia nu geus daya di kieu mah kapan geus dicicingkeun di hiji tempat. Geus teu bisa kamana-mana. Jeung geus teu nguruskeun urusan halyalunya. Jadi anak itu mustahil. Roh Nyi Mas Salayang kingkin make kudu tiboborose hayang ngawas adunya deui ku jalan ngaraga sukma kana jirim batur sanaya. Saur Eyang Haji Pagerjaya. Leng atuh sanaya deh ngahuleng salila-lila. Aritos nya saha atuh anu nyurup ngaraga sukma kana jirim Nyi Sunia teh Eyang. Sanaya geus tumanya deui bae. Sanggeus lila ngahuleng. Rek di mana yang nyahuna? Kajaba ari ukur tina kepercayaan agama mah. Saur Eyang Haji Pagerjaya deui. Sanaya neuteub seukeut lir anu hayang nyacapkeun panasaran tina jawaban Eyang Haji Pagerjaya. Sok ragapkeun daris. Ya. Nah. Kumaha cager? Pohara ieu. Kevin kumaha? Sok darengekeun ye ngan wayahna rada panjang ye. Rek nyarita teh rada panjang. Bisi majarkeun dongeng teh eueuh bukuran. Sok ragapkeun. Ya. Sanaya. Dina agama disebutkeun yen di ieu dunya teh salian manusia aya makhluk sejen anu sarua kumenang. Pangeran teh salian dinyiptakeun manusia oge geus nyiptakeun makhluk sejen anu ngaranna malaikat jeung jin. Malah jumlahna teh jauh leuwih loba maranehna. Badan makhluk anu ngaranna manusia mah. Aya sawatara malaikat anu diutus ku pangeran pikeun ngabing urang ti opat mazhab. Di luhur jeung ti handap. Maranehna teh sarawasna teu waleh deukeut jeung urang. Ngaping kasalamatan urang, tapi oge nitenan laku lampah urang. Malahan dina hate oge ngancik malaikat. Anu pancena purah ngelingan urang, di mana urang milampah kasalahan kade. Dina hate urang teh ngancik malaikat. Eta teh purah ngelingan urang, di mana urang milampah kasalahan. Ngan disagedengeun eta oge aya makhluk jin sageung aya. Lamun makhluk malaikat basi badanana ngan ukur nampak timaran ti pangeran dari bangsa jin mah sageung dibere kabebasan pikeun boga pasibatan anu hampir sarua jeung manusia. Manehna mah dibere pangaresep, dibere hate ceuceup, dibere ka atoh jeung dibere ka sedih, dibere ka gumira tapi oge dibere parasaan anu ngaranna amarah. Kitu tah cim-cim.
Hehehe, cager, wara mitra, ajakal ka bujeng neng nong. Bagi ka di heula, insyaallah enjing, diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.